semacam demo. Dek mana coba hayu demo teh kan capek ka DPR kan geus dibeli kamari geus jual beli. Otak pasang tak otak pasang tak otak udara ria pasang. Hayu dek berlindung ka mana? Jawab deh. Mulai datang tokoh masyarakat, kiai, aduh kumaha pembangunan gereja. Pancak tadi ge ulah dipilih. Atuh wari pananya deui. Ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000. Pan kiai ge kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup. Ketika kiai berangkat tah dek berlindung ka mana? Camat geus dibeli, bupati geus dibeli, gubernur emang nyana anu ngahayukeun. Urang lumpat atuh ayeuna mah ka kejaksaan, jaksa mana anu bisa dipercaya? Maka pengacara mana anu bisa dipercaya? Urang KM ka mana aja MKG jual beli, MD jual beli kamari teh. Lillahi taala Allahu akbar jual beli. Ka presiden atuh pan presiden macak jadat pan aing mah atuh presiden. Kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden. Mun rakyat satuju aing tanda tangan.